Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur mikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salam na Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwa santri, hormatin simkuring, guruwanen bikin simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades kadus, RWRT, BPD Lebe, tur LPMD, ibu, bapak sadaya, nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun rugi mah beak. Mun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana teh hayang hasil. Tah hari ieu judulna pengajian sebenarnya pengajian hayang naon. Oh cek bibir mah hayang ilmu ngan cek hate mah da hayang lalajo urang. Lamun bener ibu harayang boga ilmu geratanya awak sorangan. Lamun Allah meken ilmu ka awak urang kira-kira ieu awak sanggupeun moal. Da boro-boro atuh. Lamun ilmu ku Allah dititipkeun ka awak urang kira-kira ieu awak sanggup moal. Da loba jelema masantren luhur sakola luhur beak sawah beak naon pajarkeun teh hayang ilmu tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu teh kudu jadi cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti orang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tah kanyataan mah baroga ilmu dah hirup mah parawek wae atuh. Kabeh ge arapal ilmu tah hajud ngan ditoong tina kiceup kieu kiceup beuki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit anger. Kabeh ge apal ibu cukang lantaran kasawarga teh patuh tunduk kanu jadi salaki geuning duit leutik popoloto. Kabeh oge ararapal jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh tong pasea tapi naha sakapeung ustad ge sok parasea. Berarti boga ilmu tapi teu jadi cahaya akhirna si eta kasiksa ku ilmu eta sorangan. Matak anu pinter teh ulah eleh ku nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun osok pasea tara nah rumasa kana kabodohan. Coba nu pinter jeung nu pinter hijikeun dogdag. Matak hakikat ilmu teh geuninganan al ilmu nur kudu jadi cahaya. Di mana cahaya ilmu? Tempatna dina qalbun salimun, dina hate nu bersih. Lamun jelema bodoh tapi saban geureuh ka batur, tah saban geureuh teh artina rudet hate. Keur mah bodoh saban geureuh komo pinter moal teu ngaleyak. Mata ku Allah teh dititipkeun ilmu ka jelema nu kotor hate mah. Naha Allah mah uninga kana rasikona. Bodoh wae ngahina batur, komo pinter moal teu nyasaak deuri batur. Sangsara wae adigung komo beunghar, moal teu gunung dihakan. Mata kunci nu ngaran kahirupan mah gumantung hate sagala-gala oge. Mata nu ngaran ilmu teh punten nu ngaran ilmu lain robah tiung jeung bajuna. Nu ngaran ilmu mah kudu robah eusi hatena. Ari tiung saragam baju saragam da percuma lamun hate teu saragam. Tiung saragam, baju saragam, tah saragamkeun eusi hate, kudu ngarti, kudu surti, kudu wawuh, kudu nyaho. Urang agama Islam kudu apal migawe dina eta keislaman. Ulah monyet ngagugulung kalapa, ari nyahoeun kalapa di jerona aya kalapa teu nyaho cara mukana. Urang ge agama Islam tapi teu apal di mana siki Islamna, mana bukti umat Islam gurger wae, pasea wae, ngaledek wae, ngahina wae. Di mana Islam nu sabenerna? Wow. Bari maranehanana nu kitu teh. Matak bahasana ge ilmu teh kudu bisa nepi ka mesek. Pesek gerasok ilmu teh. Matak baju saragam, tiung saragam, tah antelkeun kana hate sing saragam. Ulah tiung saragam, baju saragam, hate teu saragam, pan saragam gatur ge diomongkeun can lunas tuh. Da hate nu teu saragam. Matak hayu urang saragamkeun eusi hate. Qalbun salimun tah hate nu bersih teh kitu. Lamun ilmu cicing di jelema nu bersih hate da beuki luhur ilmu teh atuh beuki tawadu hirupna teh.
teu hayang dihargaan da bisi eueuh hargaeun, teu hayang dihormat da bisi eueuh hormateun, teu hayang dipuji da bisi eueuh pujieun. Ieu manu baroga ilmu teh yey malak cangkengna kelek asa aing pang akangna naon kitu. Justru ilmu teh kudu nyetak isi hate, ta ilmu kudu nyetak isi hate. Ngarah naon eta ilmu kudu nyetak isi hate supaya kolbun salimun, supaya bersih hate. Sok luhur ilmu ngan kudu luhur budi basa, ulah luhur ilmu tapi ka batur ngaragrageun darajat, ngahina batur ngaledek batur, gerateangan kitab nu mana nu kudu ngahina antar sasama. Wow. Euna ieu ceramah teh bega unut-unutan. Harta cicing di jelema anu alus hate pan bagja harta nyamperkeun jelema anu alus hate, yatim katulung, miskin kabantu, jompo kapangomeankeun imahna. Harta cicing di jelema anu alus hate. Coba lamun harta caricing di jelema anu kotor hate, beuki luhur hartana beuki adigu, kongkorong papanjang-panjang, lempang dongko, geulang ti dieu nepi ka dieu borobot hayu urang pangaeusan aral dah. Sing sadar ku eta harta sehingga harta ge kudu bareng jeung ilmu. Lamun harta bareng jeung ilmu, bareng jeung hate nu alus, tanya urang boga harta, boga, nah yatim diantep. Entong karunya ka yatim, entong karunya ka miskin, entong karunya ka jompo, da sidik geus jompona, geus sidik geus yatimna, geus sidik miskinna, tah nu kudu karunya mah ka urang. Nah dititipan harta nepi ka embung merekna. Aduh, ai ieu mah karunya ka batur ari awak teu dipi karunya. Lieur karunyanya ieu budak yatim lain ku karunya bere iroh nu kudu dipi karunya mah awak urang. Nah urang dititipan harta nepi ka teu bisa barang bere karunya ieu hate bener matak bener tangtukeun hirup teh kolbun salimun jelema darajatna punten lainna harta lainna bana lainna ilmu lainna pangkat lainna jabatan darajat manusia mah gumantung isi hate nu sabenerna. Rambut gondrong bukan pembohong, dihina tara ngalawan, keun bae geuning eta aya kamuliaan. Rambut gondrong bukan pembohong, dihina tara ngalawan, dihina teu ngalawan nyumputkeun kamuliaan di balik hinaan. Tapi jasna mahal, dasi mahal, baju alus, jabatan luhur, sapatu mahal, gaji gede, ari hak rakyat leutik dipaling, nu kitu mah bangsat. Aduh, mata kurang tetong nyumput dina saragam alus atuh geratannya hate. Ulah ari baju mulia, ari hate rudet. Ari gamis ngangsar ibu teh, ari tiu ngaguyupuk, kana gosip beuki. Popolotot ka salaki, teu kaur batur nyeun kagorengan, bibir galing ngagoreng batur, na teu izin eta ku gamis. Mulia luarna rudet jerona artina kamuliaan luar teh keur nyumputkeun kahinaan nu di luar. Talung keneh nu kahiji mulia hina luarna keur nyumputkeun kamuliaan nu di jero. Nya ai sampurna mah alus luar alus jero ngan teuing. Goreng patut jelema teh beungeutna hideung tapi someah. Deuh lucu teh. Gulis glowing ngan asem pamatuk. Tanya geresokna gerhana eta kitu maneh neangan jodoh nu kumaha. Nah talung nu goreng bari amis budi embung hayang nu sampurna, nu kumaha nu sampurna nya glowing nya amis budi. Mata kuring ge datang ka dieu pan kitu engke teh ngarah jadi gosip. Datang ka dieu bapak damang, ibu sehat, punten abdi ngalangkung, geunah teh teu nempo teh bubar ti dieu pan ibu bakal ngabeja-beja resep heueuh ka ustadna namanya kasepnya amis budi. Pemeureun gitu ge. Manusia teh gumantung eusi hate. Matak eusian atuh ku ilmu eta hate teh sehingga jelema mun apal ilmu kudu apal eusi hate. Gerasok da ibu teh ibarat imah. Limun imah ngebul sapukeun. Di imah bala bersihan, di imah belebuk empel. Ngarah naon butuh imah nu bersih? Ngarah betah. Ngarah naon butuh hate nu bersih? Ngarah tenang. Kartos
tah tenang na hate teh kunaon ku ilmu wawuh kana diri ibu nyaho kana ilmu sing wawuh kana hate ibu yen urang teh goreng teu baleg teu ecreuk pedit ngalunyak ngahina wae batur osok pedit kumed mere ge hese cap jahe buntut kasiran wah tek bengek teu ku hanteu araya kabeh ku ilmu teh kaoncoran jadi leungit perkara kitu sirik eueuh pidik eueuh geuleuh eueuh rujit eueuh cua eueuh tah ilmu teh ngempur cahaya di mana dina akhlakna. Lainnya mah garableg ilmu pakai pasea atau boro-boro ngelmuan batur diri nage poek eta. Tuh, bener cenah bener. Buah saha nu kitu teh deui. Ieu eta hatena. Mata lamun ilmu geus cicing dina hate tah hampura. Pan ilmu teh dibagi opat, hiji ilmu cicingna jasad, dua ilmu cicingna hate, tilu ilmu cicingna rasa, kaopat ilmu teh cicingna wujud. Ilmu cicing dina jasad tempatna dina sirah jeung bibir ibu teh masantren ibu teh sakola menang ilmu ti guru poe isuk bejakeun deui ka batur eta mah ngaranna beja di beja-beja dari ilmu mah beja pigawe tuluy bejakeun nu ngabejakeunana lain bibirna tah nu ngabejakeun teh gawena lamun ilmu di beja-beja persis seperti budak SD tanya 5 juta tambah 2 juta 7 juta gablegeun teu duitna. Urang teh ngapalkeun dalil zakat, dalil infak, dalil sedekah, nah jeung gebro sedekahna, nah gebro jeung zakatna henteu SD teteh. Allah. Buat ungeuk-ungeukan, kade isuk jug maneh SD ulah. Mata kerag-rageun atuh ilmu teh kana hate, ngarah matri dina diri. Lamun ilmu geus cicingna hate, al haya'u minal iman. Beuki luhur ilmu, beuki era ku eta ilmu. Naha make jeung era, sieun luhur ilmu teu luhur perilaku. Kade cicing kudu ulah nunutan ngadengekeun ceramah kieu mah. Luhur ilmu teh kudu dituturkeun ku luhur perilaku. Ulah ai ka Allah sujud, ari makhluk Allah dihinakeun. Cicing ari ka Allah ngamulyakeun, ari makhluk Allah dihinakeun. Pan eta teh makhluk Allah, nu nyiptakeun adalah Allah. Urang sujud ka Allah, ngamulyakeun Allah, tapi naha makhlukna dihina. Jalma nu ngahina makhluk Allah sarua aja ngahina nu ngadamelna. Allah nyiptakeun manusia lain keur hinaeun sanajan si eta hina, tong bijil hinaan ti urang. Naha batur hina urang ge leuwih. Saban jelema nu sok ngahina batur keur nempokeun hatena anu ngewa ka sasama dina hirupna. Wah. Kumaha karaos ku ceramah kieu ungeuk teh kunaon teh? Aduh, karasa euy nya. Bener ya. Gerasok budak ibu dihina ku batur genah henteu? Tuh, geuning padahal nu dihina budak na ibu nu ngamuk. Tuh, apaan ibu nu ngaborosotkeunana? Tak ayeuna Allah anu nyiptakeun makhluk Allah dihinakeun ku urang ciptaan Allah itu ge ciptaan Allah nama ge jeung kudu silihina kana ciptaanana hoda eta doraka urusan doraka mah batur mah nemrak tak ieu mah dorakana teh pinter nyumput sehingga katempona teh soleh geus ditiung geus digamis aduh da ibu urang di masoroleh nalika batur nyebut geulis ka ibu kade ulah legeg sabab batur teh karek nempo beungeut ibu tah salaki ibu nu leuwih apal geulis tapak borok ge pan 70 saban kertas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna satyaban jelema bener pernah salah saban jelema salah ge pernah bener kunaon batur nemrak dina kasalahan kapangi tah urang mah lain teu boga salah ngan pinter teuing nyumput jadi we teu kapangi. Gerasok inget-inget saha ibu Bahera nu keur parawan nu bedegong teh geuning. Anu lalajo calung pasarung-sarung jeung jalu ai kawin jeung nu sejen geuning saha tah. Gerasok bapak inget-inget ulah legeg pedah urang ayeuna geus kieu. Baheula gerasok inget geus dipupus asan dosa baheula gerasok bapak inget-inget saha tah nu nolol tina janela imah rana rek dipeletok ku hancip teh. Tuh zaman Darso cek gini kita inget eta sok jeung saha ibu. Jadi urang tong ngahakiman dosa batur. Urang tong nyimpulkeun perkara nu katempo, urang ge tong nyimpulkeun perkara nu kadengi, tapi simpulkeun mah nu karasa. Ta ieu na gerhana ceramah kadengi. Tong nyimpulkeun alus. Sabab ibu can ngarasakeun kaalusan kuring. Kaharti ibu.
Pan bapak ge baheula nyimpulkeun, wah pamajikan urang mah euy geulis, prung we nikah rudat geuning pa ayeuna. Ramadan karek tanggal hiji geus dogdag. Meungpeung tanggal hiji meuli baju teh ayeuna engke nya macet nya panas. Tuh baheula papan bapak katipu ku beungeutna marah mae someah daredeh alus budi ade basa prung we nikah ditoel ge ngajedog kitu. Kapangi matak tong nyimpulkeun nu kadenge, tong nyimpulkeun nu katempo, simpulkeun mah nu karasa. Matak ladang ilmu teh pertanyaanana karasaeun ilmu urang ku dulur, karasaeun ilmu urang ku batur, karasaeun ilmu urang ku tatangga. Punten, ilmu urang boro-boro ku batur, hate jeung bibir urang ge keur mumusuhan. Arek dibongkar hate ibu jeung awak, hate ibu jeung bibir ibu keur mumusuhan, arek sok. Cek ilmu subhanallah maha suci Gusti Allah, nah hate kotor dikukut. Cek ilmu subhanallah maha suci Gusti Allah, nah hate kotor dikukut. Tuh ieu bibir jeung hate teh teu nyekruk teu saragam. Matak samemeh ngomongkeun damai ka batur, dameikeun heula awak sorangan antara ucapan, tekad, lampah, perbuatan. Mun geus damai teu kudu ngomong, batur ge nurutan. Ieu mah ai ka batur kudu bager, sorangan pedit, ngaco nu kitu patut teh. Aduh, kena bisi kasiniran mending balik gitu. Oh, moal cenah can difoto aja. Pan lamun bener cek bibir subhanallah teh maha suci Gusti Allah, eta teh nu diomongkeun teh Allah, bener Bu? Heuh nah hate jadi lain jeung Allah. Lamun cek bibir Allah, nah hate ge kudu Allah, ucapan kudu Allah, perbuatan ge kudu Allah. Ieu mah dina bibir Allah aya boga harta jadi pedit. Nah, anu pedit masih korun lain Allah. Bibir we Allah, Allah, Allah. Tapi tatangga sangsara diantep. Batur bingung teu ditulung, yatim diarantep, nu lapar paek bae. Bibir Allah, Allah, Allah mana ieu teh? Cicing kudu nepi ngarti ya. Dan nu kieu mah jarang nun rangkeun atuh. Karena nepi ka ungeuk gitu. Cinta Nabi bibir mah. Ketika ibu nyebutkeun Allah, 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 sing wawuh Allah nu mana? Allah nu nyaahan, Allah nu asihan, Allah nu dedehan, Allah nu lembut, Allah nu maha hampura, Allah nu maha pemberi. Tah tuturkeun ku hate Allah, tuturkeun eta sifatna nyaahan, asihan, dedehan, lembut, asa hampura. Tah eta nyakrub antara Allah cek bibirna jeung Allah cek hatena. Ieu mah bibir Allah-Allahan, boga harta pedit, baeud wae, geuleuh ka batur, rujit ka batur, Allah nu mana? Kahartos matak man aropa nafsahu pakon aropa robahu. Wawuh atuh ka Allah kanu disebut teh kudu wawuh. Ibarat ibu nyebut nana gerhana, pan ari wawuh mangeuna. Nana mana eta nu penceramah lol kuring nana tuh nah wawuh. Darwe ini kana mobil aya nu ngaku nana daek dipoto. Nah pan teu wawuh. Bener. Tah keur ngawawuhkeun urang ka Allah, tapakaru fi khalqillah wala tapakaru fi zatillah. Geura pikiran perkara nu diciptakeun ku Allah, ulah pernah mikiran zat Allah. Pikiran Iqra judulna, Iqra teh baca, geura sok baca. Umat Islam ngaharamkeun daging bagong, teu meunang daging bagong teu kenging. Tara ngadalahar tara. Tuh, keun bae tara ngadahar daging bagong, lain keun bae wajib ditinggalkeun daging bagong, tapi punten sifat ulah nuluduk jiga si eta. Ai daging bagong tara di dahar ari nyeluduk jiga si bagong. Sidik cek agama teu meunang korupsi teh. Cek nagara teu meunang korupsi teh. Daging bagong masih eta teh tara ngadahar, tapi geuning duit rakyat dipaling. Bagong. Aduh, aing mah wanian-wanian teuing urang Rauli da ngomongkeun bagong na teuing. Tuh. Allah oge nyiptakeun oray, teu meunang ngadahar daging oray, teu meunang ngantiron tempo ku urang. Oray teh ganti kulit teu ganti ngaran. Apan urang geus sakapeung mah jaradi jadi oray ting oray kadut meureun.
Ganti kulit teu ganti ngaran, tah pengajian di urang teh ganti tiung, ganti baju, ganti ustad, ganti tempat, ganti penceramah, ganti tema, punten ganti teh jeung hatena, nurudat anger, piomongeun anger, pasea anger, kasalaki minculak anger, nu kitu ngaji lain, eta mah ngaji orai. Heuh poho. Well. Gening ikro dibaca. Matak saban-saban maca perkara anu dijadikeun ku Allah, tong maca atas nama urang bisi jadi sombong, tong maca atas nama iblis bisi jadi adigung, tong maca atas nama sato bisi diaradu, tah macana ikro bismi robika, gera baca ku asma kami, ceuk Allah teh tuh. Gera sok baca ku asma kami. Lamun dibaca ku asma kami, batur teu salat, baca ku sifatnya dedeh teuing euy batur teu salat meureun can apaleun rarakatanana, can apal bacaeunana, sok sampeurkeun urang diajar kitu jeung urang meungpeung urang aya keneh di alam dunya. Kunaon eta? Kunyaah. Coba lamun dibaca ku awak urang rada gelo jelema kuat cadu kana salat pica capekeun teh. Hayo cicing. Udah ngaji pengajian jeung urang mah teu kudu luhur-luhur teuing bisa teu kataekan nu kitu wae hese. Da urang mah loba macana cek diri urang salat batur henteu, urang zakat batur henteu, urang haji batur henteu, batur ka masjid urang henteu, batur ngaji urang henteu. Tibalik. Batur urang ngaji batur henteu, urang mere batur henteu, urang soleh batur henteu. Jadi nu henteu teh bahatur, muncul we nafsu asa aing pangsolehna garelo teh. Matak akhirna geus pangajian teh ngarasa diri pangajianana bubar we teh dieu ria datang. Di mana pangaosan macana ulah ku maca diri, lamun maca diri punten bisi nafsu jadi datang, akhirnya jadi ujub. Ikro bismi robika ladzi khalaq, gera baca kalau nyebut asma Allah, gera baca ku asma Allah, ulah maca ku setan, ulah maca ku diri, ulah maca ku sato. Lamun maca ku sato bisi diadu, lamun maca ku diri bisi sombong, lamun maca ku setan bisi adigung. Baca ku asma Allah ku sifat welas, ku sifat asih, ku sifat dedeh, ku sifat lemah. Pamajikan baeud baca ku sifatnya gerasok. Pamajikan baeud baca ku sifatnya kunaonnya pamajikan baeud bae. Kajian 2 poe baeud, 3 poe baeud, 4 poe, saminggu, sabulan, da moal aya pasea. Naha dibaca ku asma Allah. Dedeh teuing boa aing anu kurang. Ret kana padaringan kosong beas. Tuh, kapanggih pan baeudna pamajikan teh. Leos ka kamar dikotek tak alat dangdan, udak geus dekok. Lipstik geus dicokelan ku bilik. Ditempo dina laci duit gegeletekan 10.000 dibaca ku asma Allah. Aing ieu teh salaki kuduna mah nyadiakeun ka pangabutuh pamajikan. Tuh mah hampura geuning mamah baeud teh lain mamah nu salah tapi abdi we nu lepat. Punten ieu teh aya artos 2 juta gebrok bikeun kana lahunanana jug langsung panangkep lain tadi. Damai ba. Matak lamun jelema macana ku kapinteran diri bakal sombong. Jelema maca ku sifat sato bakal diadu. Jelema maca ku sifat setan bakal adigung. Gera baca ku sifat Allah nu lemah lembut, nyaahan, dedehan, asihan, asak hampura. Kartos. Cing, urang lalaunan ngaji bab nu kieu hese. Jetot ibu titajong, gubrag tidagor, irung nyengsol. Baca kunaon macana bismi robika ku asma Allah bawa ieu teh Allah nyaaheun ka urang. Nacing terek ka mana atuh ibu deuk ngadek salaki aing mah. Matak paingan ku Allah dibere seureus salaki keur nguseup beureun amak ibu teh. Mawa lain bedog atuh. Ulah bedog atuh sieun meuning. Mawa sapu deuk dihabek ku aing cenah sorolo kubrag cekok eta kadinya gera baca beunah habet kejadian ti tajong bari irung nyengsol. Oh niat aing salah dek nyarekan salaki. Matak Allah teh kudu jadi patokan. Ulah ngomongkeun Allah, ulah ngomongkeun pangeran, tah punten. Aya diomongkeun Allah, ari boga harta jadi pedit. Bibir nyebut Allah, ari hate nuturkeun ka si korun.
Bibir ngomongkeun Allah, ari hate sukang gede wadul nuturkeun Abu Jahal. Bibir ngomongkeun Allah, ari hate ngadu domba jiga Abu Lahab. Bibir ngomongkeun Allah tapi sombong jiga Firaun. Matak teu nepi ka Allah nyebut Allah teh, da hate nu utamaan lain bibir kece. Aral aing da. Baru kanana kitu meureun ngomong Allah teh nya euy nepi banyak. Teu atuh. Kaharti. Gara urang tanya, osok ngawadul? Sok, mengpengker ngaji, sok. Osok ngawadul? Osok sombong? Sok ngomongkeun batur. Ari pangeran ibu saha? Aduh, Allah nu mana? Tuh, wah kapeung-kapeungan. Sakapeung setepedah di dieu we ditanya ayeuna. Lamun bener urang mangeran ka Gusti Allah, iraha Allah miwara ngabohong. Iraha Allah miwara ngadu domba, iraha Allah nitah ngomongkeun batur. Justru Allah masa balikna mun apal aib batur tutupan, maka kami cek Allah nutupan aib anjeun. Kasalahan batur tutupan, kami nutupan kasalahan anjeun. Jadi ieu teh geuning can panggihnya jeung Allah teh. Paingan atuh teu pati hidang. Kenah ieu ceramah euy demi Allah ngalartieun sararea aduh. Ngomongkeun Nabi Muhammadnya. Muhammad nu mana itu? Cinta Nabi, sok jawab. Cinta Nabi. Cinta bener? Oke, naon buktina? Cinta Nabi. Naon buktina? Adih. Cinta Nabi, cinta. Naon buktina? Maca sholawat. Hopek, teu nyarek. Poin kahiji eta bener kumaca sholawat sababongan aya Quran innallaha wal malaikatahu yusholluna bener bu bener ngan tuturkeun sholawat eta lain ucapan ku pagawean nah Nabi ngantep yatim henteu ngantep miskin henteu Nabi resep nulungan bener tah geus maca sholawat teh lakukeun ka yatim ka miskin ka jompo ka kara nyebutkeun cinta Nabi ka tempo wujudna dina pagaweanana ulah nyebutkeun cinta Nabi cinta nah pedet kana nu kieu heula pangajian mah moal waka mekelan kana babu rumah tangga mah mata karawin ge sanggup meureun nya tuh cek kuring oge matak nu disebut cinta teh naon sih di dieu ge ieu teh rancaeke batu rumpil ieu batu rumpil nya Pak lamun ditanya ieu di antara nu hadir aya nu ngiblat ka Imam Syafi'i bener aya nu ngiblat ka Imam Maliki leres aya nu ngiblat ka Imam Hambali nya aya oge nu ngiblat ka Imam Maliki sok ngararaku bener tuh Pak oke menang cep Ustad abdi ngiblat ka Imam Syafi'i pek menang ka Imam Hambali pek menang ka Imam Maliki pek menang ka Imam hiji deui Hambali pek ngan kuring nanya iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki iraha Imam Syafi'i pasea jeung Imam Maliki moal aya cerita jeung sejarah sabab imam itu mah baroga ilmu sehingga bisa ngahargaan karena pendapat jeung perbedaan tah urang ngaku Imam Syafi'i nah gurger wae jeung batur Imam Samudra meureun euy tuh sepuh ampura abdi sepuh ngarasa laladar jelema teh lain asa pangaingna ngaku Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki masjid hiji dogdag di jero aduh Imam Samudra eta mah keul atuh da ngarasa ladar jelema teh geuning urang teh akuanan Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hambali heueuh imam eta mah teu ngajarkeun gurger jeung pasea sabab itu mah boga ilmu geus aya na hate sehingga bisa ngahargaan ilmu batur ari urang ilmu teh asa nu urang sehingga teu ngahargaan diri batur mata gurger pahereng dengekeun sok pasea sia teh si dolar tah aduh matak Allah teh mere we pan mere 5 bu heug urang bongkar sangkan urang ngarti ka Allahna apal ka nabina Allah teh nyiptakeun we 5 rupa hiji tempat suci 2 tanah suci 3 bulan suci 4 kala sabalik bisi poho deui hiji tempat suci
2 bulan suci, 3 tanah suci, 4 suci, 5 bulan suci. Gersok tataan. Sangkan urang apal karena jati diri urang teh kudu ancrup kadinya. Hiji tempat suci. Aya tempat suci naon Pak? Masjid. Ibu lamun baju kotor daek teu ka masjid. Tuh berarti baju kudu suci. Lamun ibu keur haid daek asup ka masjid. Berarti awak ibu keur kotor teu meunang ka masjid sabab deuk asup ka tempat ngan percuma. Baju suci, awak mani, wudu ongko, blus ka tempat suci. Lamun aya nu dibawa hate kotor, kajeun si eta ngariung di tempat suci hatena kotor, bandungan bubar ti masjid ge ngocobrot ngomongkeun batur. Lain we alpan ibu nu kitu teh. Ku kenah ieu ceramah sebuah hampura sebuah. Da geus rada meujeuh ku urang dibuka-bukakeun nu kieu teh atuh. Bongan jelema ulah ngarasa suci supaya dah geus ka tempat suci, ternyata bubar ngomongkeun batur nah sia kotor deui hirup teh. Judulna ge tempat suci, baju kotor teu meunang ka masjid da aya najisan. Nu bersih atuh, tuh baju suci. Awak haid teu meunang ka masjid, nah da kotor. Bajuna suci, awakna suci, dek asup ka tempat suci. Percuma dek tempat suci, baju suci, awak suci, lamun hate nu kotor teu saeutik bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur. Aing mah di masjid deket jeung nu geunut kuat bau kelek hiak-hiak tuh. Aduh, ku genah euy. Cai. Kumaha? Ngaganggu bau kelek teh. Heuh, batur mah dina kelek pan ibu mah aya nu bau teh dina naon aing mah da. Sedih atuh dah mun kono bau kelek batur ge. Atuh mah tak naon lamun kieu we sararea. Hiji tah tempat suci. 2 Allah teh nyiptakeun bulan ngarah manusia caricing dina kasucian asup kana bulan suci dititah we puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum asup kana tempat suci asup oge kana bulan suci tah bulan suci nu suci adalah bulan. Pertanyaanana urang kamari paruasa cing enggeus acan cicing dina kasucian apan geus kaliwat bulan sucina. Nah kalau tor deui ibu aya remeh dina bibir sanggup teu keur bulan Ramadan diteleg saacan adan magrib saremeh aya na bibir teu wani diasupkeun da sieun batal cing teh ibu eta aya remeh dina pipi letak ustad batal lebar can magrib tuh saremeh tong asup komo gede lamun can ada magrib leutik harta tong asup lamun lain hak urang komo gede tah urang nanya ai pejabat di luhur puasa osok ngaleg-leg remeh tara ngan lamun triliunan dihakan nepi ka barang lebokna ge aspal tuluy deui minyak sia mah ayeun puasa tapi segala dihakan haram jadah hirup teh teuing. Aduh, kenanya ceramah teh sepuh. Kan bae mumpung ora keneh. Jeung da sadar di dieu nu hadir pejabat teh ngeunah we ngomong dia. Nya lamun aya mah deuk direm we da sieun. Saremeh ulah asup kana beuteung lamun keur bulan puasa can ada magrib komo loba. Tah simpulkeun dina alam hirup saremeh wae ulah asup komo loba lamun lain anu halal. Puasa teh eta kasucianna teh. Matak loba jelema nu puasa tapi hakikat mah teu puasa mana sagala dihakan mukmak aya beunghar BLT lebo beunghar geus gedong boga sawah boga karena BLT hayang teu puasa nu kitu patutna geus mimiti kasindirannya malahan teu kabagian TPP dengkreng ka RW gelo kitu sing teu kunaon nyarekan RW batur menang BLT aing henteu pan ibu mah gedong boga sawah boga budak sakola duit naker nah habat hayang BLT bae we atuh dah hayang kitu teu sadar ngadahar hak batur itu teh sarua jeung teu puasa matak loba puasana meunang lapar jeung dahaga tapi teu kapetik hasil ka ala buah leungit dina pagawean benerna weh ku jarangnya nyaritakeun ke jarangnya kedah geus puasa jeung surga surga nu mana perubahan hirup ge eueuh
Sadil aing da aral. 3 kitab suci. Lawan kitab suci ibu Iqra cek Allah teh baca eta kitab suci, nu suci kitab. Ari ibu geus maca kitab jug suci teh eta hate. Da loba keneh jelema lekoh maca Qur'anna, lekoh ngaledek baturna, berarti nu suci teh kitab geuning teu asup eta kana hate, matak anger we kajen kitab suci dibaca ku hate kotor, anger eta Qur'an dipake ngadekan kasalahan batur, lain ngadekan kasalahan dirina, nu akhirna cekas kana kegorengan batur, poho kana kegorengan diri. Sadajan Qur'an nu dibuka, sadajan Qur'an kalimat suci, tetep hate kotor mah Pak punten Qur'an bakal kakotoran ku goreng hate. Teuing well bari manehna teh sadar teh sidik nu kitu teh maranehanana maka nu kaopat tanah suci. Bapak umroh ka mana? Arab. Ibu haji ka mana? Arab. Cing teh Pak ai Arab Mekah jeung Madinah teh disebut tanah suci. Naon beda tanah itu jeung tanah ieu? Tanah di Mekah jeung tanah di Indonesia naon beda? Beda Pak, nu ngabedakeun mah eusi hate. Init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Mana bukti? Eta cek tetangga, cek geuning balik, oco hajah. Init nama ka tanah suci, ngan sifat jadi sombong, jadi ria, jadi takabur, tanah ledok cek. Komo aya haji hasem banget, tanah urug. Komo aya haji kadul ka masjid, tanah liat. Komo aya haji papasehaan, ta eta mah jigana teh. Aduh. Ampur haji. Bongan kuring titah nyaritakeun bab nu sanyana, sabab hirup tong bermain teori wae, eusina atuh bukakeun. Ayeun haban we ngagugulung cangkang monyet ge apaleun itu teh kalapa ngan teu apal di jerona teu bisa cara mukana cing urang buka mata kudu tumbuh kasadaran eusi. Aduh. Ngeunah da jigana ku ceramah kieu mah kabeh jelema ge kasih niran. Nah atuh lain balik ka itu teh. Oh bener. Maka tanah sok ini ke tanah suci dek sholat subuh jam sholat subuh itu 4:30 dan ngabring jelema jam 2 ka mana sholat subuh eta jam 2 arinit ke masjid dek sholat subuh 4:30 wirid heula maca Quran heula tawasul heula ngadoa sok ingat-ingat nalika bapak init ka ditu lah dek init sholat subuh wae nepi ka jam 2 balik we teh ditu da anger deui kana jam 5 atuh. Wah, pinuh naon? Tuh, ibu pernah kan itu? Tuh, cek urang ge. Init jam 2 teu kabagian tempat. Coba diurang ini jam 5, kosong keneh tempat. Jadi ieu teh tanah suci teh kudu digubuk ka dieu atuh. Lain ari init ka tanah suci 35 juta, 75 juta, init ka itu ari hate jadi ledok mah aing mah aral. Tapi kade bisa aya haji keur baeud tanah ledok ulah. Soalnya ieu mah teu bisa dikunci bibirna ieu mah ya. Aing mah hoream da. Darat pi omongeun. Aya haji teh kieu manyun ditanya. Ceh haji. Ceh haji. Gantawang teh tanah urug sia mah. Ulah. Hah? Tah, darat ditanyakeun. Eta cenah nyebut ka tanah urug teh saha? Tuh, jadi urang ke bawa goreng. Lain keur batur, ilmu mah keur diri, urang mah ulah jadi tanah urug, kudu jadi tanah suci gitu. Maka nulik nu kalima suci. Ngarah manusia apal jati diri nanti kudu cekel 5 rupa. Tempat suci, kitab suci, bulan suci, tanah suci, kalima suci. Ari suci naon? Toharoh, wudu kan? Ai wudu ku cai naon? Cai suci, tapi ai judul cai suci mensucikan. Kuring ini sholat asar biar di jalan.
Ini ti Cimaung nah mawa cai teh ditu teu naha da cai mah teu berubah di dieu aya cai suci. Ini bapak ke Jakarta tong mau mawa cai ti dieu da di Jakarta ge aya cai deuk wudu mah cai itu we da sarua cai mah teu robah cai suci tah anu teu suci mah bibir maneh mata rumus nasu suci teh kekemu kan bener nu diasupkeun cai suci nya tah lamun bener eta cai suci pake kekemu kaluarkeun oge ucapan nu suci tara ngahina tara ngaledek tara nuding tara nyaci tara geuleuh tara ngewa tah cai suci kaluarga suci ai kekemu ku cai suci kasalaki wae popolotot eta mah wuduna ku ti kotok. Bau lebih hade bau baham bisa disikat daripada bau caritaan nyeri hati nepi ka kiamat. Najis anjing wae bisa eleh sanajis na baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najis na baham manusia mun nyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur lain well mikir lain aing mah disangkana teh meureun ceramah teh keur batur meureun nya sedikit keur mamatahan maneh imeh aduh teu kuat udah ngayang seuri teu sadareun disangkana teh urang teh keur ngomongkeun batur padahal aduh ya Allah raraya oge ku cai suci 3 kali Pak bener Bu 3 kali tuh rarai 3 kali caina mah suci nu teh suci mah beungeut matak saenggeus urang wudu teh beungeut teh kudu suci heuna ada di wedak da lain eta da di lipstik lain eta kala kahamur duit da ku skincare lain eta naon atuh beungeut tu suci someah dareh deh alus budi hade basa resep jelema nempona ti mana ece ti Lebak eudeuk ka Tongo ka mana maneh deuk balanya ka warung heueuh urang ti heula nya tah wudu ka tempo di mana cek loba tatanya teuing atulah teu wudu beleg bawok teh sahartos leungeun di wuduan tong cukat cokot barang batur tong cubak-cabak anu sejen matak bener cek urang Sunda eta leungeun jeung panyokotna ulah sacokot-cokotna mun lain cokoteun eta suku jeung palengkahna ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheun eta panon jeung panempona ulah satempo-tempona mun lain tempoeun eta ceuli jeung pangdengena ulah sadenge-dengena mun lain dengeun punten ai Bapak Hajat saha namina Pak Hajat tak Bu Tatai ai pamegetna oh iyo lain tadi asongan ka urang oh enggak sakieu tak ieu anu pangantenan teh Bribda uruh TNI euy Ahmad Rifki Nur Fauji aing masuk sini isuk tetah perang we Bribda Ahmad Rifki Nur Fauji tak ieu teh wasana teh Ahmadnya saya teh saya ieu ulah sacokot-cokotna nu lain cokoteun gara ganti ku ieu ulah sacokot-cokotna nu lain cokoteun Ahmad eta teh kolot baheula teh Pak mah pagahan yen budak lahir ka dunya teh kudu geus wudu panon tong satempo-tempona mulain tempoeunana bibir tong saucap-ucapna mulain ucapeunana suku tong jeung paleng suku keur ngalengkah ulah salengkah-lengkahna mun lain lengkaheunana leungeun keur nyokot ulah secokot-cokotna mulai cokoteuna wudu teh eta ku kolot baheula mah gambaranna nah ari ayeuna wudu jadi rarobah beungeut dibersihan haseum beungeut anger bibir kakemu ngocobrot ngomongkeun batur leungeun wudu tapi naha tunyak-tunyuk anu sejen paingan poe ayeuna loba panyakit naha sabab Allah geus rujiteun ka urang ku loba wae kadorakaan panon pepolotot bere belek pan eureun molototna bibir loba teuing nyarekan batur cek Allah teh nasi eta teh eureun-eureun kana ngomongkeun kana gibah kana ngagosip teh eueuh deui dicarek ku Pak Ustad bakal ngalawan dicarek ku RT bakal nyebut fanatik eueuh deui carek ku Allah bere panyakit bengo pan sok ngomongkeun batur kudu bengo sok aing meusieun anu moto leungeun tutunjuk wae kana kagorengan batur kana kasalahan batur ceuk Allah teh nasi eta kuat teu eureun kana tudang-tuding batur teh tah cabut tanagana bener teh Bu pan kumplit bibir bengo ieu kieu
tinggal suku tah. Suku tujang tajeng wae ka pamajikan boboko mun kosong beledag. Lamun termos eueuh caina beledag tah ceuk alus teh nasi eta teh eureun-eureun kan nyirikeun pamajikan cabut tanagana komplit tah. Bener ya? Heuy cek emak teh tak emak boga penyakit kitu teh. Tapi emak teu doraka, henteu eta mah ujian keur ngaluluskeun keimanan. Ieu mah keur nu jadi doraka boga penyakit kitu leg tarima. Da jelema boga penyakit mah bakal eureun tina doraka, ngan lamun dibere cager dah doraka. Sok ibu ngomongkeun batur keur naon? Keur barusuh keur sehat. Bere barusuh pan eureun nya. Heeh. Jadi penyakit teh keur ngahapus dosa, sabab jelema geuring mah teu nyieun. Matak anu sok loba ngomongkeun batur mah bere bengok mah teu. Ya. Mau sekali-kali ya. Aduh, aral atuh dah. Bener. Matak simpulkeun we kahirupan teh aya kahayang. Hayang naon Ibu? Hayang salamet dunya. Robana atina ting ting tembah tum empak tung ting tembah embong pak 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 tung ting tembah embah boba embah boba bang ku hade ya wujud kidampa embong pak tung ting tembah cek cek cok dan diajak gelo teh daek we. Nya cek urang ge di Indonesia mah ngapalkeun ge dinyanyikeun. Nu tadi doa hayang salamet dunya akhirat. Pertanyaanna ibu hayang salamet dunya akhirat. Ari panganten papangantenan hayang naon? Sing cinek, sing beres kahayang teh. Ibu dunya hayang salamet dunya. Ari ieu panganten hayang naon make jeung karawin. Hayang haneut, ibu teh hidang hirup teh. Jeung hayang haneut mah disimut lur. Atau hayang haneut jeung doma ge bisa atuh. Hayang naon, Pak? Jawabanana kudu Quran, kumaha cek Quran? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Tasimpulkeun rumah tangga teh hayang sakinah mawaddah warahmah. Ibu ngadoakeun ka panganten nyai sing sakinah sing mawaddah sing warahmah bener. Bari ibu oge cari nul panon bati jebleh. Berarti sakinah teh hese. Mata kenolol we kolot baheula. Waduh udah waktu euy terenggesan euy.